sanas mayar gede goblok teh dukun teh kumaha kalalaki henteu mempan ti kotok teh jimatna awas Mang Uda geura ayeuna da ti beurang mah soalna eueuh kudu ti peuting. Di jalana poek deui Mang susul geura ayeuna wang carekan dukun teh teu waras geuningan. Aduh, jalana ieu. Bah, geuningan teu waras sanas mayar gede ka Abah geuningan teu waras geuningan jimat teh anu ti kotok. Oh eta mah salah nyi. Eta mah tadi mah ubarna waktu itu mah ubarna kadung kuti kotok salah. Da eta mah berhenti kana dagang. Sok atuh Bah ari alus mah. Taya. Ieu perna. Ya ayo Bah. Kan syarat heula. Ulah ka ini kudu naik kana tangga kalapa. Tidinya rag-rag saeutik bakal depa di hana. Ayo mulai heula Abah. Bari jeung sieun ai. Alah, bagian ngaronda jeung saha Kang ayeuna Kang? Saha atunya da kamarna keur nyaraba meureunana. Ya ge menit teu daek sare aduh menit jaba lapar tuh ya ge aya nu kieu we. Keun lah da keur kumaha atuh lah di mana dia atuh da aya nu ieu masihan tukang naon eta. Nah geuningan sugan lah atuh. Naon we atuh? Mang ka dieu mah. Bang, naon bang? Salah naon eta? Baso, cilok. Ih, da lain keur dagang keur ngaronda Kang. Ih. Nah ya, Kokol lamani gede kieu. Pan biasa nu gede ayeuna mah moal nu leutik riba Kang. Heeh. Kumaha Nya kabarana batur atuh Kang? ngaon da aya nu maling paculeun Kang. Paculeun aya nu maling. Oh ya ge menit teu daek sare ya Kang. Aduh. Matak maksakeun we ngaronda ieu. Nah, ngopi heula atuh ngopi lah sudah teh keur. Ngopi heula. Nyelapar ieu. Alhogan dagang. Lain Kang ngaronda geus 3 poe paculeun 4 kotak aya nu maling di sawah. Ieu tai munding lamun aya lalaki kudu diaretkeun kana biwirna sugan we nu ayeuna mah ampuh berhasil. La 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 tuh aya laki. Saha eta Kang? Naon ieu? Tai munding. Kang aya teh munding teh waduk lain. Waduh, Kang.